Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun, pamiarsa sadayana, di mana wae ayana, di mana wae linggihna. Wilujeng tepang dangu dari sareng mang di Jomantara melalui Galura saluran channel YouTube anu ku emang dipintonkeun ka pamirsa sadayana midangkeun kasenian Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari dongeng Sunda ku emang dipidangkeun kanggo pamirsa sadayana salaku hiburan. Mudah-mudahan sing raras-raras janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah kanggo pamirsa sadayana di mana wae ayana di mana wae lihna. Oge ti kitu mudah-mudahan ieu dongeng anu ku emang diaturkeun kanggo pamirsa sing janten rencang dina segala rupi aktivitas-aktivitas pamirsa sadayana di mana wae ayana di mana wae lihna. Pamirsa sadayana kiwari mang bade ngalajengkeun carios dongeng anu judulna Hayang Beunghar. Ieu dongeng di juru dongengan ku Mang Jaya. Mang Jaya kitu tah pamirsa sadayana. Di naskahna teh masih tetep karyana Ki Leuksa pamirsa sadayana selaku pangarang anu tos buhun. Kanggo pamirsa sadayana isa mah anu hoyong silaturahmi kang ka channel langsung Mang Jaya, aya Mang Jaya gaduh channel nyata Mang Jaya official. Mangga kantun diklik wae di link deskripsi Mang ya dicantumkeun ku Mang linkna kanggo amongan atanapi silaturahmi kanggo ka channel YouTube-na langsung Mang Jaya official. Seueur di ditu seueur dongeng-dongeng Mang Jaya atau seueur pisan kitu tah bilih anu bade hoyong milihan dongeng-dongeng kanggo hiburan pamirsa sadayana. Mang saku admin ieu channel saukur neraskeun atanapi ngalebarkeun sayap saur nama paribasa nama kitu ngalebarkeun sayap supados langkung seueur ambahan anu uninga kana kasenian dongeng Sunda. Kitu tah pamirsa sadayana. Satacan dilajengkeun Mang oge istilahna mah ngaturkeun nuhun kanggo pamirsa sadayana anu atos satyasa tuhu manco di Garuda dia channel anu tos ngadukung ka ieu channel ku melalui subscribe, like, komen oge ngasharekeun ka saha wae. Oge istilahna mah anu hoyong kengeng juara ti Mang Mang upload naon wae kanggo ieu channel kantun diklik wae loncengna kitu tah pamirsa sadayana nya diklik supados engke aya pengumuman atau wibawa ka pamirsa sadayana. Oge Mang oge nyungkeun dihapunten kitu oleh-oleh ka pamirsa sadayana di mana wae ayana saha wae isal anu singgah ka ieu channel anu kirang sapagodos sareng Mang tina tayangan-tayangan atanapi naon wae anu aya di ieu channel hapunten ka pamirsa sadayana istilahna mah segala kekirangan sareng kalapatan Mang mangga istilahna mah eta mah telangkung pamirsa sadayana istilahna bade singgah atanapi bade traskeun sareng ngadukung ieu channel mangga bade di skip oge mangga gitu istilahna mah kanggo pamirsa sadayana. Kitu tah pamirsa sadayana mangga teu ulang lajengkeun carios dongeng anu dipedar ku Mang selaku admin ti Mang Jaya istilahna mah di juru dongenganna anu judulna Hayang Beunghar aya bagian kanu salajengna. Sok geura kapararayun pamirsa sadayana geura maranco deui dina HP-na. Sewang-sewang. Rung. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuk dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu kapunda carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ke-14. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun acara ieu etang-etang hiburan bae carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian ke-13. Hapunten bagian ke-4. Para mitra kaum dang, sora cai di walungan Cipater kadenge keneh seah ngaguru. Bareng jeung guruhna jajantung salia nuker bingung jeung loba kahariwang. Panon poe geus meuki deukeut kana engun-engunan gunung, hawa karasa seger dihihidan ku angin leutik nu ngahiliwir matak seger. Dina kaayaan kitu salia tuluy mikir neangan akal sangkan bisa meunangkeun jalma hiji.
Keur caos karja siluman aya di Gunung Parawit teh. Dina awahing ku anteng-anteng na mikir akhir nama aya akal. Nya salia seuri sorangan terus nepak taran bari ngomong. Nah, ing teh bae teuing naon salahna we. Lamun ieu duit dipicu di jalan, lain nyokot ku urang Cikarang. Lamun kanyamuan Rusiana tangtu bakal nuding ka Mang Kamil. Geus yakin munyungna keun sia ku aing rek diakalan piraku teu hasil. Kitu cek salia bari ngabijilkeun duit tina saku bajun. Reg lempangna eureun tuluy rarat-reret heula bisi aya jalma liar nu nempokeun. Tapi kulantaran geus burit jalma teh jempri, ngan manehna wungku nu ngulampreng di jalan eta atuh salia bunga. Kabeneran sia di dieu we nu nana ieu. Tangtung ge bakal aya nu mulung tah. Sabi teh lain duit saeutik-saeutik, cek salia bari terus nuna duit salamar sagepok, ngahaja sina ngagoler sangeunahna ngarah disangka murag ku nu mangi. Ti ratu nulingi di puncak Gunung Parawit, kuring amit neda nepikeun gerentes hate, ieu duit teh ku kuring dihaja dituna pikeun hiji pituduh ka utusan Gusti Ratu. Sing saha jalma nu nyokot jeung ngagunakeun ieu duit mangga canak kanggo caos ti kuring, cek salia marancahan eta duit terus nenjerag bumi 3 kali. Leos init deui duit mah teu direret-reret acan lantaran geus di dapur. Angin leutik ngahiliwir nepikeun harewos salia ka Gunung Parawit. Tapi karatu siluman nu ngageugeuh di dinya gerentes hate salia kadenge ku ceuli batin Ki Mandahong, raja monyet nu aya di Tegal monyet. Sedengkeun salia geus kitu mangarasa teger hate terus leumpang ngajugjug ka lemurna. Teu sieun ku poek peuting sabab hayang buru-buru tepi ka galumpit. Duit kadinya kamari teh nya para mitra mangga urang lajeng. Tuna lampahna salia nu tas muragkeun duit ayeuna kacaturkeun hiji tempat nu pernahna kalereun lemur Cikarang. Aya jalma ngora keneh keur lumampah sorangan bangun ripu. Sigana mah tas leumpang jauh eta jalma umur kira-kira 20 tahun, wandana hade, keuretan beungeutna alus. Dangdanan gining jeung sorot panon siga nu cahayaan. Netelakeun eta jajaka henteu kosong bolostrong, kawas-kawas pinuku ilmu panemu beunghar ku pangabisa. Eta jajaka katelah Ali Rohman anak Haji Burhan ti lembur Cikarang. Nu geus dilalunta ti lemurna init ka pasantren meunang 7 tahun. Harita geus balik deui ka lemurna ngarasa cukup keur saheulaanan mah sabab inget ka kolot anu geus lila ditinggalkeun. Alhamdulillah geuning teu burung tepi ka daerah Cikarang. Najan bari jeung lila oge teu burung salamet di jalan. Bagea Cikarang, bagea emak jeung bapa. Cek eta jajaka bari tangah lantaran lemur Cikarang geus katempo jumplukna. Aja di tempat nu luhur lamun dibandingkeun jeung tempat nu diliwatan ayeuna. Tanyakan ngadaguan hayang disorang ku eta jajaka. Beuki lila leumpang beuki deukeut ka pasawahan nu diliwatan ku dua balungan teh. Beuki deukeut ka tempat duit nu digolerkeun ku salia. Sedengkeun salia sorangan teu kungsi tepung jeung Ali Rohman lantaran kaburu ngeplos dina pengkolan nu terusna ka lembur galumpit. Akhirna Ali Rohman tepi ka eta duit reg leumpang ngarandeg ngarasa kaget nempo duit sagepok. Ngagoler di jalan sakedapan mamanehna ngajanteng. Bari melong kana duit tapi lila pok nyarita. Ai, na duit saha ieu teh? Karunya teuing. Cang tunu bogana leungiteun keun aku aing rek dibawa rek disalabarkeun ka urang Cikarang. Sabab ieu duit ayana di daerah Cikarang, tangtu we bogana ge urang dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Ali Rohman bari dongkok kop nyokot duit nu ngagoler. Kalian teu loba pikiran terus para mitra eta duit teh diasupkeun kana endongna. Jadi leumpang deui ngajugjug ka lemur Cikarang, teu ieu loba pikiran sabab teu boga curiga naonna. Gancangna carita Ali Rohman geus tepi ka imahna dibagiakeun ku bapana nu katelah Haji Burhan. Kitu deui ibuna kacida bungaheunana lantaran Ali Rohman teh geus lila di arep-arep sangkan balik ka lemurna. Kumaha damang Bapak? Ibu, cek Ali Rohman bari munyungan. Alhamdulillah ya berkah ujang. Cager Bapak mah. Kumaha ari ajengan sakula wargi daramang. Bapak teh teu kaburu mapakeun raripu puguh. Haji Burhan malik nanya gek calik dina kursi. Ibuna ngaleos ka dapur rek nyadiakeun cai enteh keur anakna. Aya hibar pangestu pa teu kirang sabios-bios oge mamage damang ayeuna teh sadayana daramang. Bapak, pugu abdi teh ti kamari ngantos-ngantos nu ngapageun nanging lembang we teh nu sumping. Aya naon Bapak lang siang serati abdi teu dugi. Da dititipkeun ka nu ka kota abdi teh. Cek Ali Rohman nanya ka bapana terus ngabijeukeun bungkusan leutik tina kantong. Dituna dina meja tapi can kanyahoan eusina da menibun. Ampura we li, Bapak teh lain teuing. Lain teu tepi deui surat teh ngan Bapak teh aya halangan. Kamari uwa maneh nu di Cibantar teu damang wales putrana ka dieu nyusulan.
Bapak teh kapaksa milih ka Cibantar daerah kuwa maneh bisi magarkeun harianeun. Da ingetan teh mapakeun maneh mah bisa isukan aya keneh waktu tapi ayeuna jebul manten syukur we atuh. Isin tu dapatos amitan di mangkukna keneh. Hari heug teh jeung mulang kapaksa we abdi teh ayeuna. Ceuk Ali Rohman panon neuteup kana bungkusan nu dina meja. Samemeh deui nyarita jol ibuna. Mawa cai enteh jeung lalawuhna sanggeus tarap ti gek cali. Pek cai-cai heula atuh ujang ke sangu macan asa. Mangabu hatur nuhun Bu. Ali Rohman nginum heula parawargi. Ari eta bungkusan naon da teh? Cing hayang nyaho atuh Bapak. Bungkusan naon da teh Li? Ceuk Pak Haji bari melong ka putrana. Nu ditanya siga nu kaleket gap eta bungkusan dirampak tapi rek dibuka teu jadi pok ngomong. Ieu Pak kitu di ka ibu tadi teh basa abdi di perjalanannya palebah tangkal ceuri nu caket walengan abdi menak bungkusan alit. Abdi penasaran terus dipulung sarta dibuka barang beres teh tetela artos Pak. Lajeng ku abdi dibantun maksa teh bade disalabarkeun. Kawitna mah teu buni kieu bungkusan teh da sidik pisan artos ngan ku abdi dibeberes. Cek Ali Rohman bari pepeta panon rut red ka indung bapana. Puguh Haji Burhan ngarenjag kop kana bungkusan tuluy dibuka. Uluh. Nyawe duit meni loba kieu. Nan usahanya murag gitu. Gagabah ting moal duit nepi ka murag gitu. Sing ningal apana asa kumaha cenah? Bu Haji meni curingha. Asa kitu ting sabaraha da teu dibilang. Tetela lain seutik-seutik ieu moal burung aya rebuna ieu mah. Haji Burhan nu deui duit. Sa kinten-kintennya Pak margi moal lepat ieu teh tangtos ieu artos teh kagungan urang Cikarang. Kapanakna daerah ulang Pak. Ali Rohman tumanya dari anaker. Dina hatena ngarasa watir kanu kaleungitan. Lantaran karasa kumaneh namun leungit duit ulah kasebut loba. Najan saeutik haneueul kamida-mina komo mun pareng rek dipake. Nya teuing atuh Bapa mah teu bisa naksir nan usaha atunya. Umang kamin sugana maneh-maneh sok bulak-balik we balanya ka kota bawa teuing duitna murag di jalan. Di masa deui nu sok sering ka kota teh da teu aya nu sajen mah atuh lian ti Mang Kamin mah. Ceuk Ibu Haji neguh. Kanu leungit duit tengga tu ka Mang Kamin pedah tukang dagang jeung beunghar loba duitna. Pok ditempas ku Haji Burhan. Cantang tuh sabab nu sok ka kota teh loba. Nu gede modana aya tiluan ka hiji Mang Kamin, kadua Jang Dudu, katilu Mauni. Nu sok dagang emas sakitu nu kandel duitna teh. Jadi nu saha kira-kira atunya mangga we pilih di antara tiluan atuh amana? Haji Burhan ngahuleng teu gagabah rek ngajawab sedeng Ali Rohman rutret ka indung bapana. Nungguan jawaban nu pasti tapi hatena rada cangcaya bisi duit aya nu ngaku kudu lain hakna. Lamun nili kana pagawean mah tangtu duit Mang Kamin ieu teh. Sabab Mang Kamin mah ka kotana unggal poe tapi lamun nili kana kandelna modal bisa jadi Mauni tukang emas. Tak itu pilih we hiji di antara dua Pak. Moal bingung teuing minten milihna. Nah kinten ieu sahanya? Coba itu salabarkeun ka Mauni. Lamun ku Mauni teu di aku, tangtu Mang Kamin ngan sampe nyaritakeun duit kudu ditanyakeun heula. Natas nyabati kota atawa henteu kitu. Coba bakal kanyahoan lamun anu tas di kota tangtu eta nu bogana kitu we ujang. Ceuk Bu Haji dari anaker. Nyariosna lantaran lamun teu ati-ati bisi aya nu ngaku teu pupugu. Lamun eta duit di aku kudu lain hakna tangtu we. Nu bener anu bener leungiteun bakal karugian nu matak dina nyalabarkeunana kudu ati-ati pisan. Tah bener kitu kudu ati-ati rek nyalabarkeun deh. Rek usaha nanyakeunana na moal cape mun ku ali sakalian, ceuk Haji Burhan. Moal apa sawios teh ku abdi salantenan. Moal tiasa ayeuna margi tos sonteng teuing sakedap di magrib enjing we Pak. Jawab Ali Rohman da memang harita teh panon poe geus tere suruh. Sakedeung di bakal magrib kagok pikeun lumampah para wargi. Da butuh waktu nu cukup. Nya teu naon-naon kitu ge pokona mah duit panimu ulah rusuh di ala boga. Kudu disalabarkeun heula sing bener lamun geus teu aya nu ngaku laporkeun ka pangurus. Duitna ulah dihaku urang. Mun kitu Pak, keun we enjing lah bade disalabarkeun. Ayeuna abdi we teras kacai heula bilih kabujung magrib Pak. Jung Ali Rohman nangtung duit sakalian dicekal ku manehna. Bener atuh. Jung geura bebersih heula bising burit manten. Geus kitu mah Ali Rohman sup ka kamarna.
Nuges menang netebahan dages aya beja tibeh dituna. Yen manehna bakal datang atuh ku adina oge teu dieusian. Sababoga kamar masing-masing sedengkeun Haji Burhan jeung bojona harita masih keneh caralik ditepas. Bangun anu tenang naker. Geuning geus aya nu datang, ayeuna budak teh geus datang, kumaha ieu terusna nareksina masantren deui eta moal. Bisi ibuna aya keneh cita-cita pikeun ngajukeun kanu jadi anak, amama nanya sote kitu. Ceuk Haji Burhan ka bojona nu harita ngahuleng. Sabab perkara duit nu kapangih di jalan masih keneh napel dina pipikiranan. Duka atuh amana ibu mah bingung, lain teu hayang ngamajukeun anu jadi anak, tapi kumaha atunya? Apaan adina aya keneh modalaneun? Saena mah eureun heula tulanan susuganan ka hareupna aya deui modalna. Jawab Bu Haji siga nu asa-asa sabab putusanana can teteg. Guai mamang bener kitu. Ayeuna mah reureuh heula keun sida ngamalkeun heula ilmu-ilmu nu geus kapimilih ku manehna. Masantren 7 tahun teh naon hasilna sugan we geus aya nu napak. Sina diamalkeun di lembur sorangan ngarah mangfaatna karasa ku batur salemur. Tah nya kitu atuh amana sina mantuan mang lebe di masjid. Da geuning ari ngabuluk ngaji masuk kawalahan barudak teh nu hayang ngaji loba. Ari tanagana kurang sugan we ari aya si Ujang ngabantu mah bisa kabantu-bantu sarta kageroh budak teh kabeh oge. Ibu Haji satujuan nya tujuan kana maksud Haji Burhan. Da memang kitu parameter nu bisa dijalankeun keur mangsa harita. Nya syukur ari satuju mah atuh. Keun isukan urang ngajak ngobrol deui sabab ayeuna bising capieun keneh. Keun bae cina reureuh heula karunya. Nu ngobrol kasapih ku bedug magrib dipisahkeun ku mangsa ibadah. Langit beulah kulon hurung ngempur kahibaran ku cahaya layung dijajabkeun ku reangna sora tongeret di sisi lembur. Jeung pating gareritna jangkrik nu reang patemalan malah gaang ge teu cicingeun marilu disada ngabageakeun peuting ngajajabkeun beurang. Atuh teu kudu diingetan deui Haji Burhan jeung bojona terus kacai rek abdas. Sabada kacai terus muru ka tempat ibadahna masing-masing, Bu Haji ka kamar ari Pak Haji Burhan ka masjid dibarengan ku Ali Rohman. Wanci Isa geus kaliwat langit kaparengan lenglang taya aling-aling. Malah bentang menibaranang mapaesan peuting nu sepi jempling. Jangkrik reang di pipir imah ti kajauhan sok kadenge sora Korea. Dina kaayaan kitu Haji Burhan jeung kulawargana kumpul di tengah imah ngabagiakeun Ali Rohman nu kakara datang ti pasantren. Harita para wargi Ali Rohman ditanggap lalakona. Ditanya tina rupa-rupa pengalaman di pasantren. Malah adina nu awewe meuni tetelepek sagala ditanyakeun sabab manehna aya cita-cita hayang nurutan lanceukna. Hayang nyiar ilmu ka pasantren pikeun namahan pangabisa dina bidang ibadah. Kieu barudak bapa terek nyarita ka sarerea ka maraneh kabeh. Ku bapa memang rek di pasantrenkeun maneh kabeh oge. Tapi sabada dipikir deui asana teh taya guna jeung mangfaatna lamun teu bari diamalkeun hasilna. Dah kulantaran kitu naon salahna lamun di dieu muka pasantren leleutikan. Apaan ajenganna mah geus aya nyatana lanceuk maraneh nu cika tah ieu. Haji Burhan nunjuk ka Ali Rohman nu ditujukeun nu ditunjuk ngan ukur seuri. Tah bener kitu diajar mah sarua bae. Nu penting asal rajin sarta satuhu ka guru. Teu kudu jauh-jauh diajar mah mangpaatkeun heula anu aya. Harayang masantren mah kalanceuk maneh we heula gampang. Lamun ke ilmu lanceuk maneh geus katatab kabeh, geus kacangkem kabeh nya teu naon-naon rek anu leuwih jomhur ge ilmuna. Kitu apana? Bu Haji namahan malah mah saluyu jeung Haji Burhan. Tah bener kitu. Kumaha sanggup li? Pak Haji nanya ke anakna nu tita tadi teu boleh seuri ngarasa bungah geus dihargaan ku kolot. Ngadenge pertanyaan ti bapana ngeunaan kasanggupan muka pasantren atuh harita Ali Rohman tuluy ngajawab. Kahartos pa leres pisan kitu pa sawios abdi ge bade nyobian we muka pasantren alit kang umurang kali. Dari ngajar ngaji-ngaji mah tiasa Pak insyaallah. Upami ilmu abdi parantos seep diajarkeun ka adi-adi namanya kanu sanes. Malih mah abdi teh hoyong masantren deui kanu langkung luhur mah. Da ilmu abdi teh sakedik keneh teu acan kasebat tamat. Malih teu acan juru-juruna acan kitu. Kitu maksud abdi teh mah. Temal Ari Rohman satujueun. Tah bener kitu Ujang ayeuna mah ulah waka luhur-luhur lananya.
Keun bae saeutik ge asal dimanfaatkeun diamalkeun kalayan suhud. Insyaallah ilmu bakal namahan mun diamalkeun teh moal beak-beak. Ceuk ibuna. Tah heuh kitu geus atuh ulah waka ka mana-mana deui Ali. Gunakeun heula di lemur sorangan amalkeun sing hade-hade. Mimitina we eta kitu adi-adi heula waras sing bener da lila-lila ge moal burung namahan. Mun geus jalan kayan lancar kumaha rek diusulkeun ka palebe sangkan ujang bisa mantuan palebe. Lila-lila barudak ngaji nu ayeuna aya bisa diwarah ku ujang kitu. Kitu kumaha Kardi? Sumuhun mangga abdi ge kahartos pisan mah. Saterusna Haji Burhan sakulawarga ngobrol bari sukaseuri galumira. Asa regreg jeung reueus boga anggota kulawarga nu bakal jadi harepan balarea. Sabab ilmu Ali Rohman bisa digunakeun keur kapentingan jalma sapeunggeus si lemur Cikarang. Kaayaan beuki peuting jalma-jalma urang Cikarang geus loba nu sare tibra. Komo nu beurangna cape teuing gawe mah. Wanci Isa geus kerek atuh mangsa harita teh geus jempling. Nu kadenge ukur jangkrik sakapeung para mitra. Sorak kutuk kadenge keur ngintip lauk di balong di balong di sisi lembur. Samemeh tengah peuting ka lemur Cikarang aya sora nu aneh kadenge na mata keung jeung kukuraya. Lantaran sora-sora teh loba nu pating cirihil datang ti jomantara jeung asa aya di mana-mana. Teu puguh cicingna sajabati kitu aya sora nu kat-kat kut-kut jeung kokoekan mata kukurayeun. Matak maruringkak bulu punuk. Aya sora naon teh apana? Kadang henteu. Ku Haji reuwaseun bulu punuk ngadak-ngadak muriding keung jeung sieun. Nya nah sorana nahaon atuh teh nya asa aneh-aneh teuing. Da kakara ayeuna aya sora kitu teh. Haji Burhan heraneun ari putra-putrana carolokok teu ngartieun. Malah nu bungsu ngarayap ka ibuna gek diuk dina lakunan leungeun muntang da puguh sieun. Ngan Ali Rohman nu tenang manehna taya ka sieun tadi ge. Atep para mitra teu kumawani aya nu kitu teh tetep ayem bari waspada. Jep di imahna jempe deui sabab diburuan sadae nu lalimpang lobaan tingker brig ngurilingan imahna. Nu keur ngobrol di tengah imah jempe taya nu wani nyoara. Munten. Kadenge nu uluk salam di hareup tapi teu aya nu wani ngajawab jarempe bari ngadedengekeun kaayaan di luar. Nu lempang beuki jelas kadengena tingker brig di pipir imah. Sakapeung kadenge sora nu ngageblug kana taneuh. Sada barang berat nu ragrag tapi ku Haji Burhan tetep teu dipalire. Malah sarerea ge cicing ngan barudak katempo sarieun beungeut rata-rata pias bari ngaleper. Pamirsa sadayana anu nuju tengah ngabandungan acara dongeng Sunda di Galuh Radio Channel wilujeng ngadangukeun pamirsa sadayana carios anu nuju di pedal nyaeta Hayang Beunghar karyana Kileuksa anu dijuru dongengana ku Mang Jaya. Kita kanggo pamirsa sadayana anu hoyong silaturahmi langsung ka Mang Jayana karena channel Mang Jaya langsung nyata Mang Jaya official mangga tadi saya ogikeun ku Mang di link deskripsi kantun di klik wae engke bakal dicanak ka channel langsungna Mang Jaya official. Kanggo pamirsa sadayana anu satuhu manco di ieu channel hatur nuhun kanggo dukunganana kanggo nyebarkeun ieu dongeng supados langkung seueur ambahanana seueur anu ngadangukeunana. Mang selaku admin mangga nyangakeun ieu dongeng Hayang Beunghar karyana Kileuksa anu dijudongengan ku Mang Jaya. Sok gara kaparayun deui nya ngadangukeun dina HP-na sewang-sewangan prung. Munten. Aya nu pupuntenan aya mah dibarengan ku sora ngetrokan panto. Yakin di luar aya semah tapi kulantarana samemehna aya heula sora-sora nu matak sieun. Saurang ge taya nu wani nemalan sabab curiga bisi si rumah nu marakayangna. Tapi najan kitu ge Haji Burhan panasaran pok naros ka Ibu Haji naros ka tarogen. Kumaha teh mamana eta geuning aya nu pupuntenan. Ulah ditemalan mama mah curiga bisi nu matak balai. Keun bae antep da moal matak naon-naon tapi mun panasaran jing tempo kumaneh Ali na aya naon di luar teh sanyana. Haji Burhan ngareret ka Ali Rohman jiga nu hayang nguji kana kakuatan batin nu jadi anak. Atuh dititah meuli segut da memang geus hayang nempo ti tata di keneh. Mangga mah keun ku abdi bade ditinggal kaluar. Sahanya
Ali Rohman nangtung memeh keluar singkil heula geus kitu babacaan keur ngajaga diri. Bisa aya naon-naon nu tumiba ka manehna sanggeus tarapti terus mukakeun panto. Teu lat maca ta'ud jeung bismillah berai panto muka. Terus Ali Rohman keluar panto ditutupkeun deui. Barang geus aya di tepas Ali Rohman ngakebeg bakat kureuwas. Sabab diburuan ni pabeulit makhluk-makhluk aneh. Awakna siga manusia tapi buntutan. Mata ting burilak, mata kukurayeun, lempangna semu dongko. Leungeun paranjang tapi sidik siga manusia. Puguh Ali Rohman jadi penasaran, terus mapatkeun heula kalimah-kalimah suci, pikeun ngajaga diri tina gangguan setan siluman. Nu sakira matak ngabahayakeun ka dirina. Heran aing ka karamanggihan makhluk-makhluk kitu teh. Nanaon kasebutna nya jin atawa naon? Aing hayangnya horek disampeurkeun sakalian ngarah puguh. Rek kumaha nasia. Kituna teh para mitra bari muka tulak panto luar. Bari teu lat maca bismillah barang berai panto dibuka cerit para mitra anu ngoceak tarit pisan. Disusul ku sorating calak-koroh siga monyet bari manseah mata keung. Ngaguruh para mitra sadaya. Harita teh matak paur atu Ali Rohman teh ngahuleng we teu ngartieun panon melong ka makhluk-makhluk anu minuhan buruan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aya naon ieu teh, ha? Jin atawa setan? Nanaonan daratang ka imah bapa aing. Ceuk geurentes hate Ali Rohman bari tetep melong kaburuan nempokeun makhluk-makhluk aneh nu keur ngagimbung. Di buruan basa Ali Rohman ngucapkeun istighfar curalit blug-blug anu labuh meuni blug-bleg dibarengan ku sora nu pating jarari. Ampun, tolong, aduh ampun, tolong. Cenah meuni reang mata katorekan hiuk aya angin ngagelebug tarik pisan. Sorana munggah ngaguruh matak namahan lawang jeung keung cerit-cerit sadanu jejeritan menta tulung dituturkeun ku sora anjing babau. Makhluk-makhluk aneh ngagimbung di buruan. Pating belecet lalumpatan patarik-tarik loba nu blug-bleg lalabuh pating gorentel. Terus lalumpatan deui ninggalkeun imah Haji Burhan. Tungtungna jep-jempe teh anu kadenge makhluk aneh laleungit. Sora-sora nu mata keung eueuh kaayaan balik deui jiga tadi. Nu kadenge ngan ukur sora jangkrik jeung cih-cih. Dengar ti aing ye. Naon atuh ieu asa kakara manggih makhluk-makhluk aneh kitu lalampahanana. Narek naon los-los ka imah aing? Aya naon di imah teh nu sanyana? Ceuk Ali Rohman bari terus unggah. Unggah deui ka tepas da tadi mah ngan tepi ka golodog brug panto ditutupkeun sup ka tengah imah gek diuk deui diurut tadi. Aya naon di luar teh Ali? Nah ku bapa kadenge sadaya nu ti pating jarit jeung loba nu labuh. Naon di luar teh manusia atawa setan? Kamarana cenah ayeuna? Ceuk Haji Burhan bangun teu sabar. Kanaon atuh Pak? Heran abdi ge. Da teu terang atuh naha makhluk naon atuh anu kitu teh? Dawi mana me ayeuna menak nu kitu teh. Nah kumaha tuh Ujang, ibu mah penasaran hayang nyaho. Barabat Ali Rohman ngabejakeun kajadian tadi. Diterangkeun kabeh taya nu kaliwat. Atuh puguh Haji Burhan jeung ibuna meuni colohok ngarasa kaget ku kajadian tadi. Sedengkeun adi-adina Ali kabeh ge ngahep-hep taya nu wani ngomong sarieun ku sora-sora nu mata keung teh. Tak kitu nu kapendak ku abdi teh Pak. Yakin siluman atuh ai kitu mah untung we kurang teu ditemalan. Jeung aya untungna diteang ku Ali tak kitu kajadianana. Syukur maneh geus puat batin li. Geus bisa ngajaga diri sabab lamun jelema bolos tro mah katempona lain makhluk-makhluk aneh. Tapi jiga manusia biasa kitu anu sagala rupana moal kaciri palsu. Tangtu eta siluman terek ngaganggu lantaran anakna teh lantaran naon teh nu niat hade moal kitu carana kitu maksud bapa teh. Ceuk Haji Burhan reueus para mitra lantaran anakna bener-bener geus aya kamajuan cacakan leutik keneh umurna can leuwih ti 20 tahun. Mohon panah kumaha atuh teh nya naon margina los-los ka dieu. Ari mah teu ngartos aya naon di bumi ieu. Keun bae teu kudu dipikiran sagala Ali. Lantaran ayeuna mah geus puguh salamet eta siluman moal daekeun didatang ka dieu paling-paling kalabur kanu jauh. Jadikeun pangalaman we nu kitu mah ulah rek dipikiran. Yu urang sarare ayeuna mah geus peuting ieu teh. Ceuk Haji Burhan teu wanieun panjang catur nyarita nu kitu para wargi. Lantaran di dinya aya barudak nu can mangsana nyaho kana urusan nu kitu,
Bising ke salah tafsir Bu Haji Surti pok milu nyarita. Nya bener geus we ujang atulah di pikiran teuing nu kitu mah. Sabaina mah geus salamet sarta teu mata rugi pikeun urang mah. Jung geura ka kalamar geura sarare geus peuting, kade meme sare babacaan heula nya. Mangga bu oge bapa da kalersan abdi teh tos tunduh lah. Ali Ruhman tuluy cengkat dituturkeun ku adi-adina sup ka kamarna. Samemeh sare beberes heula sarta teu poho nempo duit nu dina kantong. Tetela aya keneh saeutik ge teu robah ngan matak ngahudangkeun kana pikiran Ali Rohman sabab inget kana tugas isukan nu kudu nyalabarkeun duit. Ali Rohman ngajentul diuk sorangan leungeun nyekel duit anu sagepok teh. Diteuteut siga nu hayang sidik sedengkeun Haji Burhan mah harita teh geus jempe, geus tibra da pugu kacida tunduhna. Usaha teh kira-kira nanya, nah nu Mang Kamin atawa nu Mauni atau nu Kang Dudu tapi ahkeun bae kumaha isuk we. Rek dipapai we tiluanana sabab ceuk bapa ge di dieu mah ngan tiluan. Nu katara loba duit teh, muga-muga we sing diaku ku jalma nu bener-bener boga hakna. Ceuk Ali Rohman tuluy nuna deui duit kana kantongna goledag ngagoler dina kasur, tuluy babacaan bari peureum tungtung nama reup sare tibra. Wacapkeun isukna para mitra anu mulya. Lemur Cikarang geus tembong deui cahayana. Harita jalma-jalma tukang digawe geus arini, tukang tani karesi, tukang dagang garia, tukang kebon gareto, taya nu melencing beuki ulin. Ari Mang Kamin jeung Biiting harita teh geus muka tokona. Malah mah para mitra sadaya, harita teh keur beberes bari ngadaguan nu rek balanya. Sanggeus sagala rupana beres, Mang Kamin jeung Biiting dariuk tenang naker. Dan di dapur mah Nyi Mimin geus biasa diandalkeun. Kang Kamin isukan mah kudu balanya deui ka kota lantaran geus loba nu kosong barang teh. Komo minyak ka lapangan kari saeutik deui moal cukup sapoeun, ceuk Biiting ngamimitian nyarita. Paguai da memang geus aya rencana rek balanya isukan teh catet we sakabeh nu kudu dibeuli. Ngarah teu aya nu poho. Ceuk Mang Kamin bari melenyun udud panon melong ka jalan kataji ku kemang eros anu keur reumeujeunna mangkak, kembangna lucu katojo ku panon poe. Keun urang catetkeun heula da nya ngarah teu aya nu kaliwat atuh. Ceuk rasanya Kang asa kakaraci keneh hirup balangsa, ari kieu ribet boga toko sakapeung masuk asa ngimpi. Biiting nyaritakeun kaayaan manehna ayeuna nu memang asa can lila hirup kitu. Kasangsara nu kalaman 2 tahun ka tukang asa kakara kamari sore. Sabab kasangsara nu sakitu banget na teh moal poho nepi ka maot oge. Nya ting akang teh sakapeung mah sok boga pikiran kitu, kasangsara nu geus kaalaman, asa kakara kamari sedeng kasenangan nu kacida nikmatna, asa can lila deui tetela. Teu puguh perasaan manusia mah sok katipu ku rarasaan sorangan. Nu ngobrol kasapih ku datangna hiji jajakan nu leumpang ngadeuketan ka toko. Beuki lila beuki sidik tetela pisan Ali Rohman. Nu ngahajar rek ngobrol jeung Mang Kamin bari nyalabarkeun duit teh. Sanggeus tepi terus ngarandeg bari uruk salam. Assalamualaikum. Bari mangut Mang Kamin bingung teu pati apa pijawabeun atuh ukur seuri bari mangut pok ngomong. Mang ajang iraha di kota. Kamari sonten Mang. Mari ampir sareupna dongkap teh. Punten abdi ngaganggu ye manawi aya waktos ngiring ngobrol sakedap Mang. Ceuk Ali Rohman bari teu weleh mangut tanda hormat. Teu tinggal ditata krama atuh Biiting mending ngarentet hatena. Jadi sangkana mah nu rek balanya hanas geus taki-taki rek ngaladangan. Oh, Mang, amal ngapalai ngobrol mah. Nuhun we, kersangan yang ka emang, nubatan sakieu, Jang. Mang atuh linggih, Jang, di dia tah, ditepas lah. Mang di dia, Bang, ditepas ya, dilebat ya. Di dia mah non teh ayang-ayangan lah. Mang kami nangtung bari nunjuk ka tepas, dahari teh keur aya di toko. Sawios Mang lah, di dia we da moal lami, Mang. Ali Rohman gek diu. Aya pikeun saeu naon atuh Jang meni asara reuwas teuing, Mang teh. Mang kami diuk deui, panon melong ka Ali Rohman malah Biiting milu ngabandungan. Dah hayang nyaho kana maksud sema lah teu kedah reuwas-reuwas Mang da teh anu matak reuwas kieu Mang maksud abdi teh kahiji bade silaturahmi rehna abdi tos lami tara ameng ka Mang ka dieu da ngumara di kota atuh ayeuna wangsul ka lembur hoyong nepangan ka sepuh-sepuh di dieu kitu maksud nu kahiji ceuk Ali Rohman bari tuluy ngajak sasalaman gap ku Mang Kamin harita paramita ditampanan jiga nu gugu lajeng kumaha ujang kaduana abdi nguping wartos dipun bapa rehna mamang sok sering ka kota naleres teh natala tepang ning sareng abdi, Ali Rohman bisa pisan nyaritana teu aya nu matak nyurigakeun. Oh, leres Jang. Mang teh sering pisan ka kota teh margi sok balanya, nanging da teu terang ka ujang na di mana atuh tempatna da mang ukur ka pasar we ka kota oge. Sok amang abdi ka pasar nanging teu ngadinten. Dupi nginep mah di pasantren nu caket kaum tadi dinya abdi teh monok teh. Oh, kitu.
Nuhun atuh terang di kapungkur mau ujang tangtos we amang tengah aja amang ka ditu. Nang ini mah da ujangna tos ka dieu, nah bade asa terasna di dieu atuh napi mung sakedap. Cek Mang Kamin si ganunya sumanget na ngobrol. Sumanget ngobrolna padahal mah geus teu pati suhud, sabab cek pikirna taya gunana obrolan kitu ngan saukur meakeun waktu. Bade saterasna rupina Mamang nanging ari aya kapayuna mah duka da aya rencana bade neraskeun masantren dupi Mamang. Sok ungadin dan ka kota teh bili abdi peryogi pesen barang. Henteu jang teretang tos nanging sering. Sakapeung ungadin ten, sakapeung saminggu 3 kali atawa 4 kali. Gumantung kana kaayaan barang di toko we, na bade pesen naon jang? Mang Kamin rada sumanget deui ngobrolna sabab aya bahan kana untung, sabab obrolan teh mengkol kana urusan dagang lumayan nambah-nambah langganan. Barang harita Ali Rohman ditanyakeun urusan pesenan, Ali Rohman tuluy ngajawab deui. Nya seueur-seueur emang margi seueur kaperugian, nanging teu acan tiasa ditangtoskeun ayeuna Mang. Mung upami tos terang kieu mah gampil ya abdi upami aya pangabutuh kantun ka Mang we. Tak kitu maksad teh atuh kadua perkawisna bade tumaros ka Mamang. Dupi kamari angkat ka kota teu nepi henteu? Cek Ali Rohman nanya. Henteu jang kamari mah teu balanya Mang teh aya we di rorompok, da eta kanang hayam ruksak. Aya naon kitu jang jiga nu dinesna keur ka kupingna teh? Mang Kamin reuwaseun. Panon melong ka Ali Rohman anu tetep tenang sarta geus boga kayakinan dina hate yen duit nu dibawa ku manehna lain milik Mang Kamin. Muhun ujangna bade aya naon atuh bibi ge hoyong terang? Cek Bi Iting milu nyarita manehna jadi penasaran. Kieu saresna Mang kamari teh abdi wangsul ka lembur. Mohonnya di perjalanan menak artos satumpuk lajeng ku abdi dibantun maksa teh bade disalabarkeun kanu kagunganana. Nanging upami Mamang teu angkat ka kota mah kamari yakin sanes ka ieu sanes kagungan Mamang. Da kitu maksud abdi teh mah. Cek Ali Rohman kakara ayeuna terang-terangan. Oh kitu henteu jang Mang mah teu ka mana-mana, kamari teh rupina mah leres sanes gagaduhan Mang teh artos teh da teu rumaos leungit Mang mah. Sakumaha artosna jang seueur atuh nepi henteu? Sakieu bi artosna mah seueur sakieu tah. Ali Rohman ngodok saku bajuna ngaluarkeun duit sabungkus lamaran wungkul. Atuh olohok Mang Kamin jeung Bi Iting sabab duit nu kapanggih ku Ali Rohman lain saeutik tapi satumpukan kandel. Aduh, sanu leungitna atunya lain nu urang Kang. Bi Iting siga nu kabitaeun mun teu disaleser heula mah sigana mah di aku. Wah, lain atuh lain urang eta mah. Sabab kamari teh teu liar ka mana-mana, teu ka kota atawa ka leuweung, tapi di mana pendakna teh jang? Mang Kamin penasaran hayang nyaho kalayan jelas. Ka pendakna mah palebatang kaceuri teu tebih ti walungan Cipater. Kamari sonton ka pendakna kirang langkung wanci tunggang gunung, maksad teh bade kamari disalabarkeun nanging teu kabujeng. Jawab Ali Rohman sabalakana teu kurang ti leuwih. Janten kitu nya cobiana disalabarkeun ka Mauni sareng Kang Dudu. Margi aranjeunna sok ka kota balanya hawatos bili milarian. Mun ujang kitu we atunya. Cek Bi Iting tetep jiga nu handeueul. Atur nuhun atuh Mang upami tos kieu mah yakin sanes kagungan Mang. Da wengi teh dibadantenkeun heula sareng pun bapa nu ditaksir teh kagungan artos seueur teh ngan 3 nu disebat nama ku Mamang sareng Mamang ku anjeun. Taina abdi bade nepangan ka Mauni permios atuh. Ali Rohman nangtung rek neruskeun lalampahanana. Mangga ujang mangga mugi singenga-enga rengse. Sanggeus uluk salam leos para mitra Ali Rohman harita teh ini. Ngajugjug ka imah Mauni rek menyalabarkeun duit nu init di pelong kuduaan kawas nu ngarasahan heueul ku eta kajadian. Dalamun Mang Kami nyebutkeun tas ti kota matang tu eta duit bisa diaku ku manehna. Dasar nu keur kaedanan ku harta para mitra nempo barang ciatah teh meni curing haku nganyakal waktosna kabujing seep kitu. Pamirsa sadayana urang cekapkeun heula dugi ka dieu carios dongeng anu nuju dipedar kiwari. Dongeng anu dicandakeun ku Mang Jaya dina judul Hayang Beunghar. Ieu dongeng dikarang ku Ki Leuksa selaku pangarang dongeng anu atos bongkotan kitu tah pamirsa sadayana. Hatur nuhun kanggo perhatosanana pamirsa sadayana anu satiasa tumancod ieu Garuda dia channel, insyaallah enjing urang patepang deui dina jalur sareng Garuda anu sami. Sakitu anu kapiatur ti Mang, hapunten segala kalepatan sareng kakirangan Mang dina penayangan ieu dongeng kanggo pamirsa sadayana.
Sakitu nu kapiatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag